sepuh dina ieu maksad salametan hajatan nikahkeun putra putrina pangersa Bapak Haji Kali Ibu Haja Neng Eis Lestari SE ngadahub ka Ajul Karnain rahmi ilahi meniti pasti menjingkap cipta dengan fakta yang bahana. Semoga dua insan ini membuahkan keturunan yang membawa rahmat dan abadi, tidak kekurangan apapun juga. Bamiraos kapilenggah pamirsa para sepuh pini sepuh. Kadang wargi dina wengi ieu ngariung mungpulung patepung lawung, patepang rarai, patarema dampal, ku aubna panang tayungan, ti Gusti numur beng alam, nu kagungan jagat raya katut eusina. Dina wengi ieu mangga urang sami-sami Bandungan pagelaran wayang anu digarap kuki dalang Wawan Dede Amung Sutaria ti Parahyangan Kota Bandung. Kidalang hanit keneh nemek mulih ti nagara China sareng ti nagara Jepang. Hatur nuhun kamari interaktif sareng kedutaan budaya birokrat sa Asia. Rupina dina wengi ieu kidalang patepung lawung di ieu desa Dukuh Picung. Mugia sadayana anu nongton tinu tebih linggih, tinu anggang datang, tinu caket deheus. Kalayan mugia aya dina kasalametan, sehat badana, barokah rejekina. Kidalang Wawan Dede Amung Sutaria nyanding tilu hariring Ibu Hajah engkar karnama, anu kadua Ibu Hajah aing restu pun kapinis, anu katilu Ibu Hajah Nining Yuningsi kalayan nyandang halang wirasuara Abah Alit Eye Putra. Pamirsa direah-reah kulayetan ti padepokan Munggul Pawenang Putra anu di lurah sekaran ku Raden Censen Munggul Pawenang Putu sarjana karawitan. Pamirsa rupina satyajana prung manggung kidalang magelaran muka carita wayang urang haturkeun heula tawis bubuka panggung ti Munggul Pawenang Putra nyangakeun liris manis hariring dina lagu Kembang Gadung. Wilujeng ngadangukeun. Keluarga besar Sakuntala gininya Pak Haji Mama kabar rayunan mana di sini. Haji Mama kurang kasadaya. Bismillah ngawitan manggung
urang dukuh picung daramang sadayana cing. Muji syukur kayang agung Bapak hajat Ibu hajat muji syukur kayang agung Jadanya kula nuju lagi Nedawidi Maha suci Gerah Bapak Haji Makmur Waluya Sewa siwi Siliwangi Sewa siwi Siliwangi Pak Haji Maman ayah Nedah jembah Haji Maman Ngampuran Haji Maman anu sayang Ti Gusti Ti Gusti Nu Maha Suci Nedarahmat PWG Ciayu Manja Kuning ayah Pak Haji Makmur Waluya Pak Ujang Walapi Nedadi Aping di jari ayah Ibu Kades Sareng kaparak karuh nyangkakeun Ieu bakti Bapak Ibu Kadis Kembang Gadung Anu haturan kasadayana Pak Hajat tirombongan monggo pawanang putra nyangakeun garapanan pajak ti abdi sabarakanca Kembang Gadung anu kahatur nyanggakeun ieu pangbakti grup Sakuntala nu balageun nedak kasari katampi pangbakti ti sewa siwi
Sutrining asih setraning bagja dina wengi ieu wengi anu pinuh ku kabagjaan sareng ku kabarokahan. Sejak sadaya anu lalenggah bikin ngabandungan pagelaran wayang hiji gambaran bikin kahirupan nu kasing harepan mapag lawang kabagjaan mugia sing tinekana Kidalang wawan dede amung sutaya dalang kondang dina wengi live streaming gelarna di ieu pangersa Bapak hajat kalih ibu sakulawargi dina raraga innal hamda lillahi wabil nikahkeun putrana luyu sareng pangemutna layak sareng kaayaanana mugia ieu pagelaran urang gelarkeun mangrupi nyontokeun pikeun kahirupan rumah tangga mugia ieu panganten sing bersimbah mawadah warahmah sing janten keluarga yang sakinah ngariung mungpulung di ieu balanongan ngabandungan kumaha jalana carios wayang mangga urang sami ban tawis piheman tisadaya para seniman seniwati nu aya di Kabupaten Kuningan sabudirinana khususna di desa Dukuh Picung pamirta wayang golek para pemuda nak sareng pemudina mangga urang sangakeun pagelaran wayang anu digarap ku Kidalang. Kidalang bade medar carios Sang Hyang Maya pada atur uningan carios atanapi lalakon Sang Hyang Maya pada kumaha jalana ieu carios urang sangakeun ka juru brata Kidalang wilujeng wengi wilujeng linggih wilujeng nonton dugi karengse ieu pagelaran Nitenan dina pawayangan nu pinuh ku atikan lajeng pendidikan ngandung siloka sastra rejeng sasmita yu urang paliara hiji budaya bangsa padalangan boga kawajiban lain ukur kerhiburan juru penerangan ngajaga wibawa bangsa khususna
Sunda umum sa-Indonesia kesenian tipe Sunda seni Sunda pawayangan mangga urang merandungan munggul pawana putra rek madar carita wayang.
Bukit dalam buka jajan wong garang nu dibuka bukit dalam ngawayang sejak ngawitan tawis pembuka lagu sepanjang sana layang tepak di jalan ngawayang sejak ngawitan tawis pembuka lagu di dalam ngibingkeun wayang lawang pamuka carita di dalam ngibingkeun hatur baktos kali hormat pahajat kali ibu sakulawargi teka kantun para uleman haturau para penonton sadayana tuh mangga ieu ka para seniman seniwati PWG oge sami mangga urang sami-sami panungan ieu pagelaran wayang wilujeng lenggah soloyong sindiri dina pawayangan sate
boga maksud naon kula gerengelingan rupina sambil rumingkang di pawenangan gambaran sifatna jalma ayayan Rosdiana duku picu gumelar di alam dunia. sore kalinya Semangat orang Bandungan Pagelaran Pawayangan Tuntunan jantan tonga-tongan Tun kanan Daka sayang tahu sepan banyak di Sadayan Kawitan bubuka lagu klasik bahagia anu asli tawis dihormat kakesepuhan tumari Krismana Wilujeng Kebudayaan kesenian ya sanes lumayan maka dia hiburan ngarakeun tuturan anu lalu dihupin pada dikantun wae warisan pujangga urang nu wajib dipusti-pusti diraksa didama-dama didama jimat paripi kesenian tuturunan ditinggal karumuran nyangakeun Paji Makmur Waluya kawetan teh lagu dianggoman dasar pamiring dina pagelaran wayang tang tumuang pirang neuing keresekan katut nayaga Pak Haji Makmur Waluya anu bagus jadi ciri anu pasti kasadaya nu ngalinggi sanes lumayan maka dia hiburan ngarakeun tutuluran bulan tigending tutuluran ngiring ngolah sok kabudayaan saurang lagi aksa seni Sunda anu
bahan katampi Dekakantun lah isi nama sakalintan kumargi sisipku harti yang yakin baksos udah gitu semua Warga semi padalangan mana contoh yang hatikan munjungan kakapun biar anting karena diaturan menjangkana pangwangunan Kang Raka bener kepada gong pangwangunan Pak Haji Maman sok lingi udah isi nama sakalintan sarila geneja kumargi sisipku harti eta ulah nanging mantap mantap boyong luar besar sabentar nanging mantap boyong tekengi dipendah deui Pak Haji Maman calon kepala desa di tekengi dipondah deui Bapak Haji Makmur Waluya cita-cita anu murni Mangsungsan kinang punang petak kulawis wayang linduni raya bumi siap siaga sadayana siap para niaga Adam babu kawasis Kang dan Nurwirlis ia ingkang ngagelaraken saya Nurat Cahya
waslanan waring kang ngagelaraken malih Kang Danur Cita Nura Cahya Nurasari Nurajati Rambangan datang munggul bawanan putra Sang Hyang Latih Sang Hyang oge Kang datang Ayu Ladre Sang Hyang Wayang Eya Wayang Anipuaun Iya kasaha kesannya muntah iwaka panutan urang Gusti nomor Semarasana Danar Guling Basa sempangangen marnyai maraken Dakang Makatunggal Iya inggih kidalang Wayang Agung Winejara Ya wayang tunggal Iya inggih Pak Haji Mamang Wayang anut maring dalang Dalang murba Maring wayang ngahiji bulan Pakeliran kumaha Hayun Sawite woloh Ya pada hayun Sawite pada hirup sadaya Murba ing wayang kukidalang ngamalkeun agama Islam alhamdulillah Pak Haji Mamang Gentur kang tinutur babaran kang cindarita si caritane bulan Sasmita nu jadi bubukan nu jadi catur buahna kembang carita apa caritane Caritana dina pagelaran wayang purwa loh iya inggih Nyai kidalang kanda buana hartosna kanda carita buana alam mah Nyai kidalang anu tiasa ngapukar bakir pangeusi alam ieu bulan nanging alamna alam naon kumaha dina alam pawayangan ieu ngandung anu dipipiningan ku panca sirip sinir lajeng sastra sasmita tagening kumaha dirimunan kusimul guaran zaman kiwarin waya patula patali sareng kawajiban manusia yen manusia gubrak ke alam dunya diwajibkeun pikeun tapakur tadakur mewah tasyakur sing tawado urang ka Allah mengpeung baroga Allah cing saha jalma di dunyana nu milampah jalan sae hasilna bakal kenging kamulyaan alhamdulillah sawangsulna kidalang sawangsulna upami jalma di dunyana milampah jalan anu awon
hasilna tah kumaha hasilna bakal engkak-engkakan dina jurang katungaraan margi melak hade moal jadi goreng melak goreng moal jadi hade karapahili Pak Haji Mama nu mawi manusia gaduh kayakinan moal aya jalma nu salamet tina jalan salah acan aya eta teh can aya jalma nu cilaka tina jalan bener acan aya eta teh ana yakin etanan kehidupan di alam dunia moal aya kanyataan anu ngaliwatan tina amal perbuatan gawe urang kade sapopoe kacarios di mana di kampung adat woloh kasebat kasepuhan Tumaritis ieu kulen hartosna Tumaritis tempat panitisan Wisnu patempatan anu aya di sisi gunung anu nyingkur woloh kan tenang begini hejo lemok dan daunan curcor cai nu harerang kekembangan warna-warni katingal di papaes marana pantes singgal lebarna manuk alit manuk ageng hawa gunungnya cepti iskalasana masih kene lestari parek keur mejeuna bagedod hejo mejeuna bulan paingan ditarung recetna sora manuk anu alit anu ageng dina galeng tumpang sari naon tutuwuhan kacang panjang kacang panjang sareng sayur leunca eta aya bulan eta di sasaungan patengahan sawah aya naon keresek anu diusina teh nyaeta brewek wah nani si ai brewek teh bibit bonteng cangkang bonteng teh berwek kate gini es tuning ieu teh nandakeun kaendahan alam anu taya bandinganana ieu nandakeun tanda-tanda keagungan pangeran anu luar biasa daya bandinganana nya kagungan Allah anu janten sesepuhna Semalura Kudapawana utawi Kisabda Palon aduh begininya salik dina bangku awi hideung didamparan ku kulit maung hartosna kumaha teh nanakeun ieu teh siwi pajajaran urang siuna Pak Haji teh gini ngahajian nyauran putrana sastra Jingadawala ade lajeng di sarengan ku garwana nu Satya Dewi Setiaragin tetep satya satuhu kacang ngeluk tungkul semunu ajrih ningal iramana pamun teu Semalura Kudapawana Semar ya gegelar winang nong miraga sukma ya miraga sukma miraga sukma Iya Semar ya gegelar winang nong miraga sukma Semar kunjung tungalik rasa iya Kang Puputra Siti Bentar ya Puputra Siti Bentar Semar nyaksikan hade goreng nalam itu perbawa nalam ada jenggareng nalung tik wayang seperti sirip sinir ngaji diri iya kulan cobi ngotek tak wayang sakotak silo kang abuh bakabak tegening buka
wayang Purwa Nusantara tutur tinular budaya palsafah manusia nu sumebar di alam dunia sajagat raya kulan tigening ditinggal yaksa aulia waris aji para wali wening nati maha suci wenang nati maha sukma lalakona wicarita nu dikelar ku juru beratanya kidalangaran nyaritakeun hade jeung goreng salah jeung bener goroh jeung suci adil sinareng muraka ieu dina lalampahan pagelaran wayang para lambang keur urang nu kumaleun gamarkeun kulan salepeting kasepuhan tumaritis kampung adat leres kulan anu teu kagoda ku dunia modern nyanyi nama kekewe buhun dibatur mah TV tetos LED aduh leres nanging di kampung adat mah masih keneh TV hitam putih zaman si pombok bener dibatur mah piringnya parantos piring tina poslen keramik masih kene nanging di kampung adat masih keneh ngange batok kalapa anu teu leupas tina budaya kasunaan budaya lambang bangsa citangane jeung biasana diamparan ku karpet permadani aduh ari ieu kulan ieu mah diamparan teh ku samak bodas para gingamanian mayit nah tina pandan ieu teh bener kabawa tuh geuning kasepuhan Ki Lurah Semar ai kite iki ai iki teh ieu ieu lajeng ai lurah di dieu sanes lurah kepala desa oh eta sanesnya nu disebat Lurah Semar di dieu teh lurah teh jalma nu dipikolot ku pangagungna Allah luruhur aya bener Badranaya ai hartosna Badra teh cahaya Ainaya teh alam jadi silokana Semar teh cahaya alam ari cahaya alam teh napi isbatna hawa tak geningnya awang-awang can aya dunya masih keneh genyelong di dia Semar geus aya ngandunya can aya nanaon ku kersana ngawujud mungkin cek bahasa agama kun payakun jadi jeung ngajara radi sekali jadi didinya aya hirup ari hirup teh napi isbatna hurip kitu namina Semar Badranaya suka seri muncan pangi jati diri unirahangan di kasasepuh anu parantos kasipuh ku pangaweruh leres atuh kantenan jalma tua anu parantos kalas ku pangabisa jalmi aki-aki anu parantos kapatri ku pangarti unirahangan dika eta we ciri khasna teh nya boga eta we bapak teh adu aya anak sastra jing ngadawala anak bapak dua nanaja abdi pak kumaha pak amoy anak bapak dua nana karep diukna geser ke eta jojodong teh kaharep aya anak bapak dek ngamimitian cumarita atawa sumangem rupaha nurek dibadamikeun dina ieu poe
sokah kararep ngarah bapak tuh gogorobokan di nyarita urang ariuk bari barang kekenyakan nampi kada pangangkeun bokap Aduh, giling sih bokap dipayun ka pihatur my name is Cepot walah beres. ngahaturkeun semah ye ka pader alias Dedi Aduh, jadi geus pader geus bokap geus Dedi sakalian gitu ayahanda gitu ayahana bener. Aduh, nampi kana pangangkeun Empap Semar eta geuning empape. tipayun ka pihatur abdi Dawala putra nu panengah Beres. ngahaturkeun semah we ye ka Papah Semar Papa mugi ditampi kalawan kabingahan ku Empap Semar Cieu. Lain aya kurang pantesnya naon tadi dieu nu matak urang kudunya imbangkeun jeung kaayaan oge syaur grup Saguntala teh mah kudu larap sagala rupa oge syaur pangaresana Kang Haji Maman Kang Haji Mansur anu neme mulih di Mekah umroh Haji Makmur neme mulih di Mekah umroh bisi lain bisi hayang ngajaan ngasaan cai jam-jam kadinya menta turutan Pak Haji Makmur teh sia batur mah geus umroh Aisyah hirup tengan teu euwah-euwah we moal ngarobah sia teh hirup teh kopeah we napal dina hulu ai jumahan sia mah lain salat ngadon ngecas HP ngaku we sia teh ahli masjid ai hirup diluyu jeung agama jeung dari agama sia teh ngaku haji Aisyah tiap haji di imah teh sok aya gambar urang dina permadani ngagi dipoto jeung onta hiji tanah sia geus ka Mekah cirina haji teh aya permadani dipoto jeung sia dina permadani teh gambar maneh jeung onta Aisyah ngaku haji ai foto lain jeung onta jeung bagong berarti sia mah lain haji tapi copet leheung ai di dinya ngaku haji ai dipoto lain jeung onta kalah ka jeung popotongan teu puguh-puguh mamawakan nu tiis teh tinu ngaguar bahasa Empap heueuh eta ceuk dewek oge nu mata kudu larap bahasa teh bahasa Sunda teh kudu larap kudu bener unak usuk bahasa teh ai unuk usuk bahasa teh saluhureun hormat sasama hargaan sahanapun ajenan mana bahasa jang kasorangan mana jang bahasa kabatur teh eta urang Sunda malah numutkeun hasil saresehan dewek tahun kamari ka Turki lain somong malah poe kamari dewek ka Jepang na jeung ka Cina di Turki nalika saresehan bahasa sadunia ternyata boga kagumbiraan anu luar biasa naon yen bahasa Sunda diakui ku dunia sebagai bahasa yang terbanyak suku kata paingan akang atuh ulah era ulah gengsi urang ngomong Sunda ku bahasa Sunda eta era kunaon gengsi ku saha urang Kuningan make bahasa sorangan sarua jeung ngamumule nginung ka waktu mi bapak ka zaman pek urang teh ulah tinggalin
karena budaya modern mangan tetap pagehan budaya kolot urang sorangan eta bahasa sok bahasa Sunda mah panglobana suku kata contohna dina dahar bahasa Indonesia na makan deui bahasa Inggrisna eat deui tapi Sunda madang tuang dahar mamam tetegek lolodok nyatu sarapan tetelih diketok palu ku UNESCO yen bahasa Sunda sebagai suku kata terbanyak sedunia bangga urang Sunda teh peradabannya Kang aduh di tengah dunia itu gini contoh dina panon bahasa Sunda nama soca jeung panon ai bahasa Indonesia mah mata sakitu-kitu tapi Sunda soca panon mata nya fungsina ngiceup melong meletet Indonesia makan melihat dan menatap Sunda mah melong neuteub molotot ngedip tuh ngedelek buncelik molotot bahasa Sunda bahasa Indonesia nangising BAB tapi Sunda modal ngawelu setor busiat tuh rukutuk Sunda dah dek ngawaduk sarua wae teh tong era urang Sunda ngamumule bahasana terutama pan urang Kuningan mayoritas di Jakarta tetep balik ka lembur mah tong make bahasa Jakarta Sunda we da urang Sunda sabab dina katerangan agama nyaritakeun yen moal aya nu bisa nepikeun kana rasana jelema lintang ti bahasana bahasana ruksak pikir ku sia nya gitu tak kudu larap model tadi si lain nyebut empap Semar atawa papah Semar kudu luyu jeung kaayaan ai nyebut papa sia teh ai di dapur teh gablek kejo da teh sia imang urang mah Sunda bapa we jeung emak aya hayang nu leuwih nyebut abi umi abi wuguh dah sia teh urang Mekah urang Arab cenah sunah Rasul tong digugu budaya nama dalamun baheula Kangjeng Nabi Muhammad lahir di Kuningan meureun make kameja jeung make kopiah make topi wa make iket Nabi Muhammad teh baheula ngan kurantaran Kangjeng Nabi Muhammad aya dan di Mekah nya budayana make pakaian gamis di jenggot panjang da budaya nah tah budaya itu mah ulah dibawa ka dieu gitu sunah Rasul teh lain micontoh kana budayana tapi prilakuna Kangjeng Nabi teh nu dipianut ku sakabeh umat di dunia teh gitu ngararapkeun budaya teh nyapa heuh jang si maka bihatur ditarima jang atuh ka emak ditampi anaking kasep mama teh boleh nyebut kasep cacak-cacak indung sampuran kanyaahna leuwih ti indung kandung luar biasa abdi atuh emak dawala ditarima anaking dawala pak ditarima jang atuh bilih aya kalepatan ageng alit agung cukup lumur nada jemar hapun tenda nu diteda mun emok salahnya Depok mun silat teu ngabadega tutus rampung ke panghalang panutup saur pamungkas carita mugi we emak sareng bapa teh ngamaklum malah
Bapak gedang Bang. dina perkara kasalahan sanajan ti Bapak ge no problem. Naon? Naon ai no problem teh? Eta no problem teh bahasa Inggris. Bahasa si Beckham. Naon hartina? Ieu cepot. Sia teh manya geus sagede kieu teh nyaho no problem. Nu matak sia teh mun gaul teh ulah salah gaul jelema jadi jelema teh. Pinter. Kudu pinter jadi jelema teh heug mun aya koran teh baca atau dipake lat kotok. Sanajan eta dina koran tahun kamari saeutikna urang teh diajar maca bakal apal kana parabot bacaan tanda seru titik koma jeung tanda tanya nambah wawasan nya ai hartina no problem eta teh bahasa Inggris. Naon hartina astagfirullahaladzim ai siap menijak bodoh-bodoh teuing cepot nu mata hirup teh ulah kodim. Naon kodim teh kolot di imah gaul ka kota kudu nyaho trotoar kudu nyaho setopan ngarah apa kana rambu-rambu lalu lintas warna beureum berhenti warna koneng hati-hati warna hejo maju. Nah sabeuki jauh situ teh nu ditanyakeun ku aing lain setopan naon hartina no problem eta teh bahasa Inggris. Naon hartina nu matak ulah bodoh sia teh kudu pinter. Ai pinter mah apal kana singkatan naon tip mantra tertib aman sejahtera Siskamling sistem keamanan lingkungan opsi operasi bersih GBHN gede bujur hese nongeng. Justru nu gede bujur mah babari nongengna oge kudu pinter sia teh ulah burak model SMP sekolah menengah pertama SMA sekolah menengah atas SD sekolah dasar I no problem bahasa Inggris nya naon hartina nu matak sia teh ulah bodoh kudu gaul ka kota ulin teh jeung nu pinter sabab ieu negara teh ngabutuhkeun SDM jijik mamawakan susu SGM eta mah ieu mah SDM sumber daya manusia nu berkualitas sabab moto negara urang ayeuna teh SDM unggul Indonesia maju ta moto negara urang teh nya I no problem bahasa Inggris aing ge nyaho goblok naon hartina sia molotot kesel terus teh Inggris nyaho ditanyakeun ku aing teh naon hartina kok kela da aing teh nyaho la ilaha illallah goblok ya Pak naon ai no problem teh tidak ada masalah tuh enggak geus goblok ieu ya aduh sugan aing becus ya teh kulilingan ka SD ka GBHN kana trotoar sing horeng sia teh apa dia dina perkara kasalahan teh heueuh jeung bapak ge eueuh masalah dawu Pak nu ngaran-ngaran dina perkara kasalahan heueuh ngaran jelema panjang tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalepatan samenit ganti sajam robah janji isuk tara kapake sore janji sore tara kapake isuk ya sifat ting jelema pan aya kitu sifat jelema mah jauh malah cek katerangan kolot baheula cenah munna lungtik kana kasalahan batur mah lir ibarat sakotre kayu api bisa ka batur mah si anu mah kitu ka batur mah si anu mah kieu
tapi lamun ngoreksi karena diri sorangan gening urang teu leuwih bobolokot alabatan nu sejen dosa teh leuwih jeblok yuk nyuhun Pak tah eta jam nya di dieu nu ngaran jelema heuh da jelema pan tadi ge tungkul tempat kaluluputan sabab makhluk pangeran tilu rupa ieu makhluk pangeran teh jang diantawisna kumaha aya makhluk nu dibere kasucian teu dibere nafsu malaikat ngaranna suci we nyanyi aya nu dibere nafsu teu dibere kasucian naon tah setan eta ngaranna paingan aya nu dibere nafsu jeung nu dibere kasucian naon nyaeta manusia nyaeta jelema teh mata aheng ieu jelema teh komplit cek dina agama teh lakon kholaqnal insana fi ashani takwin eta kulen jadi manusia teh pang aheng-ahengna jeung pang mulia-muliana diciptakeun ku Allah tibatan makhluk anu sejena teu geuning diantawi kumaha nya laras bapak nu matak di dia beda antara manusia jeung jelema loh beda jang benten kumaha bapak beda kumaha kelanan kedah kitu katuang garwa madaleres atuh sebal lagi aki-aki gitu deh harmonis geus aki-aki hayang nemongkeun harmonis celepot teh dicium teh biwihna teh milu ning keun bae jang dahi geus kolot masuk hayang jadi bubudakeun deui Pak ya kitu dah sakayang nurutan barudak naon bentena manusia jeung jelema ai jelema nu katempo nu karaba nu kacabak di luhur sausa pramutihan saipas dampal ieu wujudna ta ieu dohirna ta jelema mah aya jentulna aya jontrotna ieu dohirna ta hidupi manusia gaib manusia mah naon gaibna manusia teh disebat gaib teh disebut eueuh da aya disebat teu aya da teu aya tingali bener mulnya disebat aya da teu aya disebat teu aya da aya ta eta gaib da eta sobat gaib teh ke bingung atuh milalian manusia teh teu bingung di mana dina afal cek para ahli masjid mah dalah soal paji naon ari afal teh gawe paji nempona manusia mah dina gawena mun manusia entrep di jelema temong ieu gawena jelema teh welasan dedehan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah nganter kanu keung nyaangan kanu pekeun marek maweh ka sasama hirup ngahudangkeun nu labuh ngajait kanu ti teuleum mere dahar kanu keur lapar mere nginum kanu keur haus taya sipating manusia entrep di jelema kitu dah manusia entrep di jelema aya ciri bener kan jadi ciri na teh eta